Setelah hampir 2 minggu tutup warung dan akhirnya poe ieu muka deui. Alhamdulillah tuh geuninganan karek ge muka geus aya nu ngalarisan. Padahal abi teh ieu karek muka pisan can kabur peperen. Kabur aya si papa hayang jajan makroni. Nya geus peperenna ditunda heula, ayeuna mah urang merean heula si papa. Nya atuh da ayeuna lamun dibereskeun heula peperen karunya si papa nungguan lila. Tuh geuninganan ieu pesenan si papa encan beres kabur aya si Nonong sarua direk jajan makroni. Bari jeung si Nonong mangarah cenah eteh, ih kunaon cenah tara muka wae. Pan etehna sakit Nong. Ih kunaon cenah sakit teh meuni lama-lama teuing. Heueuh bener Nong, padahal geuring mah kur 4 poe, tapi nutup warungna ti ka 2 minggu. Nya atuh da kumaha geuninganannya ari geus tutup teh sok horea marek muka deui teh. Ieu ge bohanan kajurung ku bakat we, matak muka deui. Da lamun teu boga bakat mah hayangna teh istirahat we moal waka muka warung. Nah bakat naon atuh cenah eteh? Heueuh bakat ku butuh. Heueuh da ari ku bakat mah geuninganannya dihoream-hoream oge kapaksa we maksakeun. Tuh bakat ku ngomong wae teu sadar geuninganan pesenan anu si papa teh geus beres. Tah ieu mah keur nyieun pesenan anu si Nonong. Ari nu si papa mah tadi makroni basahna teh cenah hayang ku saos tomat. Ari nu si Nonong mah hayang make saos cabe cenah. Tuh geuninganan ieu pesenan si Nonong oge beres entong poho pulangan nabikeun. Lanjut ayeuna mah urang meresan deui warung.